Yang nama bebenean yang mah henteu. Kok aing diberi duit apa aing pengemis itu ya? Mau nggak jadi pacar aku nih? Gak mau, gak mau. Kenapa nggak mau? Takut. Cinta mengapa singgah di hatiku? Hanya misteri cinta jahat. Mengapa singgah di hatiku? Salah menyatakan waktu rasa aku. Woi, ganggu aing bae sebocil. Kemana ya kuda aing? Karena pengen diajak ronda aku aing. Geus Maya. Aing tinggi dia bae lah. Bang. Yang nama bebenean yang mah henteu. Kok aing diberi duit apa aing pengemis itu ya? Kumahanya karak batur bisa bebenean gitu doang. Sah aing gitu. Aduh, lucu aing nyelu si Ucuy. Aduh, nyelu aing lewat jeung Pak Ustad doang, padahal aing kapangi doang teh jeung Pak Ustadnya. Aduh, pas sama edan teh budak nyelu aing jeung Pak Ustad cemburu. Teu meunang nyelu awewe jeung lalaki teh budak. Cemburu bae. Aduh, mana dibere duit nih ku Pak Ustad kos pengemis. Aduh, edan kayak gitu teh kebawa si Ucuy. Eta Pak Ustad deui, batur kerdik di dinya dibere duit ke semua pengemis, batur geus geus teu guna hirup ge nya mah. Duh, ngomong-ngomong Siti panas sih, aduh. Makin hidung bae Siti. Panas. Aduh aing cuy, bener-bener. Woi, Siti. Buset. Naon sia ka dia? Kunaon sih seserian serangan? Atuh serang aing, seri-seri aing. Hasil mah edan nih. Tuh, nu edan masih cuy. Masanya tadi posna edan teh budak ngilu aing jeung Pak Ustad doang lewat. Pasti cemburu, kebayang-bayang pasti nyari cemburu ke aing. Nyana di mana enak? Tuh di itu tuh di kebon, tangkin ke sia tuh tadi tuh. Ledekan aku aing ah. Mampus ya cuy, makin edan sia ta. Ledekan si bocil. Mau nggak jadi pacar aku nih? Gak mau. Kenapa nggak mau? Takut. Sialan awewe sieuneun ka aing, sakieu aing tampan biasa ge. Kiranya Ucuy dibere awewe. Cinta mengapa singgah di hatiku? Cinta banyak misteri cinta jahat. Cinta mengapa singgah di hatiku? Salah menyatakan waktu rasa aku. Woi, ganggu aing bae sebocil. Harus ya ganggu aing ngayal bae. Ya, cuma edan. Terus itu dah. Cuma Ganggu edan. aing ngayal bae. Cuma edan. Sia sebocil ganggu aing ngayal bae. Oke guys, ketemu lagi sama Litik Cepencau dengan Lalala. Dicangak, diwego, dicangak. Cuci lain ringnya. Cuy ringan. Bener lah. Siti, Ucuy. Siti, aing kambing. Siti. Aduh, siapa cuy? Cai si Siti kana. Ih, cak aing mas. Bisa teh nyadar emang ieu bos sia. Oh, bos Iya, sia. ge. Bos aing. Cai si Siti kana. Bos sia ieu. Adol aing. Deh anekin sia. Dah. Deh, cangak. Assalamualaikum, Pak Ustad. Waalaikumsalam. Non cuy. Iya, orang nyeri hati bae ieu. Bedakeun non hirupna ieu kumahanya. Ku sutik sarua bae. Nyeri hati bae. Jadi Tapi Ucuy geus berjuang can. geus berjuang, geus capean berjuang. Nyerinya berjuang tapi tidak dihargai, nyeri kan? Nyeri menyesek hulu angen. Ulangan di mana? Ternyata bingung. Siapa Aku namanya nyeri cuy, deh, cuy? gitu kan nama kitu deh lah nyeri. Terus itu enak kumaha? Atuh hayang merdeka kitu hirupna. Bung kieu. Emang Ucuy keur dijajah ku saha? Ku awewe ku. Ya, maksud nanya nya. Ngaran awena sa? Tapi ngaran aweuna mah sih, ngaran nama teu nyaho sih.
Ngaranna kudu nyaho atuh cenah. Dinyanyi ku awewe masih teu nyaho ngaran awewena. Kudu nyaho heulan awewena teh saha? Ke Pak Ustad bere amalan. Ih, poho urang ngaranna. Ibaratnya misalkan ngaranna Dinda nya. Ya. Sok salat tuh. Jarang gua. Atuh sia mah hirup kumaha ngeunaheun salat tilok kan tilok. Yo, gedang ya. Ya enak kan sasar ya. Oh. Gedang salat maghrib. Nah, sia cai wudu. Nama salat baca doa. Tah cai segelas tendeun di harapan ieu setendeun nya. Tendeun. Tah males ditendeun sia ngomong. Ya Allah, kieu sebutkeun sia hayang naon di dinya. Kadang-kadang sok dikabulkeun. Hah? Kadang-kadang sok dikabulkeun. Dok dikabulkeun? Oh. Atuh mangkana sing rutin salat maghrib na ieu mah ulah salat maghrib setahun sekali tapi hayangeun loba sia mah. Geus lah kitu bae nya. Oh. Tah, salat maghrib make cai wudu di gelasan, tah geus kitu ulap dibeung segala macem. Nya, amalkeun tah. Ulah poho mah bismillah 3 kali. Geus lah ditu. Sia mah ngomongkeun nyeri hate nyeri hate bae. Terus mah hape leungit aing. Alhamdulillah geus salat maghrib. Karena cak Pak Ustad an menangkeun awe kudu dipaca doa heula geus kieu. Ya Allah, Ucuy hayang menangkeun awe ya Allah, jeung orang kaya ya Allah. Amin. Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus naon cuy, pan berasa gitu? Mentas mangka lakukeun angker kamari ku Pak Ustad teh ya. Widih, langsung dilakukan. Oh. Bagus atuh. Oh. Terus ke samping-samping, ku mas ceritana tadi nak. Atuh kabul kabeh kau nama lagi. Goblok sama. Ya bagus lah. Terus tadi saya ngadoanan bae, hayang naon? Hayang boga jodoh jeung hayang jadi jeung beunghar geus. Hayang nanya ya sia. Emang sakunaon sih hayang awewe pikiran sakunaon emang? Atuh lengaran lagi lalaki lah wae. Heeh, dan amun misalkan saya bawa ke awewe, bagus saja awewe baik, ya? Oh. Ustaz teh mere nyaho karunya. Tapi saya gitu deh. Ih, ngerti ya saya gitu. Karena berjuang atuh, cenah hayang merdeka. Capeknya can merdeka kan? Oh. Atuh berjuang heula, berjuang sampai titik darah penghabisan karek merdeka. Ya. Lakukan ulayana doang. Tapi harese gitu ge. Atuh lakukan sih bener. Unggal poe lamun bisa lamun saya yang boga pamajikan yo. Saya ini kampung. Hayang lah. Ayo, anu penting aya naon? Ucuy loba duit, awe ge loba nu nyamperkeun. Bener tuh? Bener sih. Heeh lah, lamun misalkan aya ucuy. Maaf nya. Ulah duit buat bae kieu. Enak banget kieu ya. Terus duit teh gablek. Terus ucuy hayang bebene. Hayang pamajikan atuh hese yang anak. Ayo nya. Atuh lah, berubah kumaha yeuh. Aing kudu berjuang yeuh neangan duit. Oke, lamun misalkan aing geus menang duit, aing nak nikah. Tah menikah mah amang geus loba duit, geus loba mah. Teu pusing ieu. Loba we na nyamperkeun. Heuh geus kitu we nya. Semangat. Tah. Sangat galau-galau we sia. Ayo. Isin ke bengut. Hei lu jangan lah. Ayo. Mana dia ge?